Garutnya Tasikmalaya, Singaparna, Sedayang Ciamis, Subang, Manonjaya, Cineam, wah, seueurnya ada rencangan. Namun di dalam mangga biasanya lagu pantun Sunda. Di Jakarta ka Bekasi, erek mondok nagoroban, ayarana meuni seksi, di kodok apem na badan. Kalapa napelna batok, beli tisu jeung pangerok, bapak-bapak sok molohok, tempo susu dina TikTok. Oh, Indomie kan ya. Digolek lah. Erek jajan ka Bekasi, bala-bala make aidan, sanajan bau tarasi, rasana nikmat kacidan. Coba godong. Kalau tidak si Jeffrey. Dina rantang aya kacamah, beli elap yang wadah make up, lamun datang malam Jumat, siap-siap arek push up, olahraga malam, fitness. Lanjutkeun. Baheula sok main pangal, dibawana kana ambulan, matihna orai sajengkal, bareuna salapan bulan. Mati orai Sabar gitu. salapan bulan. Dina lembu aya pentil, dina batok aya besot, ibu-ibu caru mentil, dina TikTok BH na lesot. Motak teuing Iya, jadi ada resotan. Kota Paris di belah wetan, Bengkulu ke arah selatan, usum tiris betah pisan, menyot susu nu aya coklatan. Susu coklat. Padahal susu coklat. Cai gedang dibanyurkeun, na calana mesakan foto, aya bujang nyalurkeun, sosisna digencet panto, frustasi dengan beli ragi, beli gedang, baju berem teu dikaputan, lalaki sosisna hudang, po apem teu dicangcutan. Itu oke wadah udah. Sakitu nu kapihatur, kasadaya dulur-dulur, abdi bade amit mungkur, tos teu kiat atil bujur. Buduk gitu. Kelas ngaput. Wassalamu